المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Wa amal iwanu jeung anapun ari pirang-pirang dulur wal asli kau sareng pirang-pirang babaturan eta palika mangka kedah netepan anjeun pihim di itu ikhwan wajibatani ari dua pagawean hidaum ari salah sahijina itu wajibatani eta antar tuba nyuprih anjeun awalan dina kawitan surutos suhbati kana pirang-pirang syarat sosobatan was-shadaqati sareng ayeuna as-shadaqati sareng ayeuna kitu baturan pala tu akhi mangka teu nyebut anjeun mangka teu nyebut anjeun ilaman angga jalma yasluhu anu bagus man lil ikhwati pikeun dijadikeun dulur was-shadaqati sareng aya jadikeun babaturan atas ngarusa Rasulullah SAW kanjeng Rasulullah SAW almar warih jalma eta ala dini khalilihi tergantung kana agama nu jadi kakasihna itu si mar'u kalian tuh maka udah ningal sah dukung salah sahajaran kabeh man kajalma ya khalilun wasiasian man ida torabta maka dimana-mana nyubri anjeun taufikon kababaturan diakuna supaya yaitu topik teta syarikaka rencangna anjeun baturna anjeun pita alumni tina belajar ilmu wasohibaka yang ngarajengan anjeun pi amri dinikatina urusan agama anjeun wadun jaka sareng dunya anjeun paroi mangka ngaraksa anjeun pihi yaitu topik teh homsa hisolin kana 5 pirang-pirang perkara al-ulari nomor ka hijina eta al-aqlu akalna ala khairat maka taya kasayan eta mawujud pisuh batil ahmaki tina ngarejengan jalma nu bodoh failal wahsati maka pikeun ka ayeuna nalangsaan wal qati'ati sareng papegatan yarji'u bakal babalik naon akhiruhuma akhirna itu suhbah wa hasanu ahwalihi jeung ari pangsae-saena pirang-pirang tingkahna ahmak eta ayat duruka ngamadarakeun ahmak ka anjeun bahwa bari ahmak teh ta yuridu ngarakeun ahmak ayan pangka kana mere manfaat ahmak ka anjeun wal udul akilu jeung ari musuh anu berakal eta khairun langkung sae minas sadiqil ahmak tinimbang babaturan anu kumprung atana pinu bodoh kolatos ngarusa ali radhiyallahu anhu sayyidina ali radhiyallahu anhu palata sab maka ulah ngarejengan anjeun akhwal jahli ka dulur nu bodoh wa iyyaka sareng kedah nabian anjeun wa iyyahu sareng kedah nabihan itu akhwal jahli hakamang pirang-pirang min jahilin ti jalma bodoh arda anu ngaruksak itu jahil haliman ka jalma anu sabar hina wa ahahu hina dina mangsa hina nalikana ayana hina dina pirang-pirang mangsa wa ahahu sareng ayana kitu duduluran halim jeung itu jahil yuk sudah kiaskin atanapi dinilai saha almaruh hijama bil mar'i kalawan hijama idama nalikana perkara idama almaru nalikana hari hijama etama perkara sya'a idama sahu idama almaru nalikana hari perkara etama sahu lempang itu si mar'u kahadwin na'li seperti ayeuna melbahana sendal bin na'li kalawan sendal sanesna ida mana lo tatkala nalika sendal
Ida manalu tatkalana dina nalikana sandal teh eta hadahu melebahan naklu kana naklu Aisyai sareng eta tetepikeun hiji perkara minasyai tina perkara sadisna maqayis ari pirang-pirang persamaan wasbahu sareng pirang-pirang sasarupaan walil qalbi sareng eta tetepikeun hati alal qalbi kana hati anu lainna dalilun ari dalil hina yalqahu nalikana tetemu qalbu kana itu ayeuna nalikana tetemu qalbu kana itu nalikana tetemu si qalbu ka qalbu anu lainna asaniyatu ari nomor kaduana eta usnul huluki saya akhlak Walatasan mangka ulang ngarejengan anjeun man ka jalma sya'anu ngarsakeun naon hulukuhu akhlak naman saanu goreng naon hulukuhu akhlak naman bahwa sareng ari man teh alladzi la yamliku nu teu ngamlik ladi nafsahu kana awakna ladi indal ghadabi nalikana ngambek wa syahwati sareng ayeuna syahwat Akod jamahu sareng tos ngumpulkeun kana itu Hasan saha Alqamah akod jamahu sareng tos ngumpulkeun ka itu husnul huluk tos ngumpulkeun ka itu husnul huluk saha Alqamah al-Utaridi Syekh Alqamah al-Utaridi rahimahullah biwasiati dina wasiana Alqamah li ibnihi kanu jadi putrana Alqamah lama hadratu kala waktu hadir ka Alqamah non al-wafatu wafat pakolan maka ngadahu Alqamah ya bunaya he anak kaula ida arata di mana-mana ngarapkeun anjeun sohbata insanin kana ngarejengan hiji jalma pasab mangka ngarejengan anjeun mangka jalma ida qadim tahu di mana-mana hidmah tanapi ngaladenan anjeun kitu man sonaka mangka ngaraksa man ka anjeun wa in sohib tahu jeung lamun ngaraksa anjeun kitu man razanaka maka mapaisan man ka anjeun wa in qadat jeung lamun diuk terkendala jeung lamun terkendala tanapi diuk pika kalawan anjeun naon munatun biaya tanapi kasusahan munatun biaya manaka mangka nulungan man ka anjeun isap ngarejengan anjeun man ka jalma idama data di mana-mana ngulurkeun anjeun atanapi manjangkeun anjeun ya daka kana panangan anjeun bi khairin kalang kasayan maddaha mangka manjangkeun atanapi ngabantuan man kana itu yad wa in ro'a jeung lamun ningal man min ka ti anjeun hasanatan kana kasayan addaha maka milang-milang man kana hasanah wa in ro'a jeung lamun ningal man min ka ti anjeun sayyatan kana kagorengan saddaha maka nutupan man kana sayyah isab ngarejengan anjeun man ka jalma ida kota anu di mana-mana ngucap anjeun sedako maka ngabenerkeun man kaulaka kana ucapan anjeun wa ida hawal tajeng di mana-mana nandangan anjeun amran kana hiji perkara amaroka mangka ngajadikeun kepala maka ngajadikeun kepala man ka anjeun bain tanaza tuma jeung lamun cekcok anjeun bain tanaza tuma jeung lamun cekcok anjeun wa an pisain hiji perkara asaroka mangka ngutamakeun man ka anjeun faqala sareng ngadawu Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu rojajan ayeuna kana bahar rojaj Inna akhokal haqqo man kana ma'ak wa ma yaduru nafsaka liyan pa'ak Inna kasaisun nadur anjeun al-haqqo anu sabenerna teh eta manjalma kana nu aya man teh eta maka selalu bersamamu paman sareng jalma yaduru anu ayeuna ngabahayakeun
eta man nafsahu kana awak man lian paaka supaya mere manfaat man ka anjeun. Wa man sangayana jalma idaraibun zamani tatkala ari madepna zaman eta surangaka madep roib ka anjeun satata misah-misah man pika di anjeun samdahu kana kukumpulan man dia maka supaya ngumpulkeun man ka anjeun. Asal satu hari nomor katilu eta solahu soleh jalmana teh palatasab kaulah ngarujengan anjeun pasikun ka jalma pasek musiron anu ngalanggengkeun atanapina tepan alam maksiatin kabiratin kana maksiat nu gede li anaman karna saestuna jalma yahopun man Allah ka Gusti Allah la yusiru maka moal tepan man ala kabiratin kana dosa gede. Wa man jeung ari sajalma la yakhafun tusyan man Allah ka Gusti Allah eta lata manu mal percaya anjeun ka wa ilahu kana pirang-pirang gorengna itu man kalyata goyaru balik barobah itu malayahuku bitaguyuril ahwali kalawan maromana pirang-pirang tingkah wal arabi sareng pirang-pirang ayeuna tingkah anu anyar datang tingkah nu anyar datang qala sallallahu ta'ala di nabihi ka nabina Allah sallallahu alaihi wasallam wala tuti man aqbalna wala tuti jumlah taat anjeun man ka jalma aqbalna anu geus ayeuna ngalalikeun kami qalbahu kana hatena itu si man andikrina jauh tina eling ka kami wattaba yang turut man hawa kana hawa nafsu naman kakana sareng kabuktosan non amruhu perkara naman teh eta kuruto pirang-pirang ngalewati batas Ahdar maka nabian anjeun suhbatal pasiki kana rarujung anjeun jalma pasek paena musyahadatal fisiki kana saestuna nyaksi kana kapasekan wal maksiati sareng pamaksiatan ala dawami kalawan langgeng eta tuziru mata ngalengitkeun itu musyahadah an qalbi kana hati anjeun karohiyatal maksiati kana ngewa kana maksiat wa yuhawwanu jeung bakal gampangkeun oleh ka anjeun non amruha perkarana itu maksiat walidalika jeung eta kulantaran madkur hana maka bakal enteng alal qulubi kana pirang-pirang hati non maksiatul gibati maksiat ngagibah liulpihim kulantaran ayeuna kitu resepna itu sinas atanapi condong nanas laha pikeun maksiat walau ra'au yang lamun ninggal nas khataman kana cincin atanapi ali minta bin tina emas ninggalin tina emas malmusan atanapi aina kana pakaian min haririn tina suta ala pakihin di hiji jalma ahli fikih astada yakti bakal banget non inkaruhum inkarna itu nas alaihi kaitu pakih al-ghibatu jeung adi ngagibah eta asyadu leuwih berat min dalika tinimang itu walau ro'au Arabiatu ada nomor kaopat eta ala yakuna ulah ayatu sirofik teh eta harisan kasengsem ala dunya kana dunya pasbatul harisi mangka ari ngarejengan jaman nu kasengsem ala dunya kana dunya eta sumun qatilun ayeuna racun qatilun anu mematikan ya anak tiba karena saya sunah watak tanapi tabiat eta mazbulatun dijadikeun atanapi diwatakkeun dijadikeun alat tasyabuhi kana nyerupaan wal iktidai sareng turut balik tamu balik ta ari watak mata yasluku
sok maling eta tabu minat tabi tina watak lainna watak maling watak cek Sunda mah aisu mina sulaya ritina ayeuna sakira-kira teu uninga insan pamujala satu lahri simangka ari diuk babarengan jeung jalma nu kasengsem dunya eta tajidu bakal nambahan pamujala safir sika tina kasengsemna anjeun wa mujala satu zuhdi jahidi jeung ari diuk jeung jalma nu juhud eta tajidu bakal nambahan itu mujalasah fi juhdika dina juhud anjeun